Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 11 ya. Wal maqalatu sabi'ata asyarata maqalah ke-17 kila diucapkan as'adun nas ari pangbagja-bagjana manusia eta manjalma lahu anu eta tetep kasiman kolbun ari hate alimun anu nyaho bi anallaha ta'ala kalawan sanya-nyana Allah ta'ala eta ma'ahu sartana si iman bi ayyi maudiin di mana wae tempat karena kabuktosan itu si iman tuh. Jadi ngepang bagja-bagjana manusia jadinya pang bagja-bagjana manusia nyata manusia anu ngabogahan hate bari hatena nyahu kadat Allah. Jadi jalma anu ngayakinkeun bahwa Allah teh aya heg babarengan jeung manehanana ma'ahu do dina hate urang berkeyakinan dibarengan ku Allah ta eta teh jalma nu paling bagja kitu dina hate dibarengan ka Allah dibarengan yakin bahwa Allah teh aya heg bareng jeung urang eta salah jalma salamet. Wa badanun kaduana badan sobirun anu sobar ala taati kana taat wal marozi sareng perkara anu alus. Wa qanaatun sareng qanaah ay ridho tegas nama ridho bimaku perkara pilyadi anu tetep itu madina kakawasaan min kismatillahi tina bagian Allah taala wa sukunil qalbi sareng tina tentremna hate inda adamil maklupati dina nalika henteu ayana anu dipika mumet dipika hayang taya ieu teh bahwa jalma anu paling bagja anu paling bahagia nyaeta hiji jalma anu hatena ngayakinkeun bahwa Allah teh senantiasa aya terus babarengan jeung manehanana tanya man lahu qalbun alimun teh wa badanun sabirun jalma anu jiwa ragana sabar dina nalika migawe kana taat wa qanaatun sareng anu qanaah dina harti ridho kana bagian ti Allah bima pilyadi kana bagian anu geus dipastikeun ku Allah ta eta teh jalmi anu paling bahagia. Wal maqalatu saminata asyarata ari maqalah ka-18 eta an Ibrahim an-Nakhai katampi ti Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Inna mahalaka pastina ruksak sahaman jalma halaka anu geus ruksak naon qoblukum samemeh aranjeun kabeh sebut qolbukum samemeh aranjeun kabeh minal umami tina pirang-pirang umam bisalah si hisolin kalawan tilu pirang-pirang perkara tah Ibrahim an-Nakhai teh ngadawukeun penyebab rusakna orang-orang sebelum urang nya nyaeta kupeda tilu perkara hisolun bipudulil kalami nu kahiji kuleuleuyihana ngobrol terlalu banyak bicara wa huwa sareng ari pudul kalam eta ma perkara la khairan tu aya kalusanana eta maujud fi dina itu mah fid dini wa dunya jadi ngan saukur hayang ka alam loba ngobrol teh paedana ta ieu jalma teh jalma nu paling ruksak loba ngobrol tapi paedana wa puduli to'ami sareng kaduana lobana kadaharan wa sareng ari itu pudul to'am eta mah perkara layak nihi anu teu nulungan tah ka itu si jalma ala dini kana agama si anu teu nulungan itu mah jadi nu sia-sia itu mah teh ka itu si jalma pidini dina agama. Ukur dahar yang ka dituna timbulkeun tuluh hayang sare bae. Tanya, wa pudul manami sareng lobana sare wa pudul manami. Wa ari itu pudul manam eta mah perkara layan pau nu teu ngamanfaatkeun itu maka itu si jalma pidini dina agama. Ya Allah. Jadi ieu
penyebab rusakna jalma-jalma samemeh urang teh baheula nyaeta kudu perkara. Hiji karena terlalu banyak bicara, nu kadua karena terlalu banyak makan, nu katilu karena terlalu banyak tidur. Allah ngobrol sare dahar mah eta mah duh jang. Wal maqulatu tasi'ata asyaratan maqula anu ka 17 18 nya. An Yahya bin Mu'ad katampi bin Yahya bin Mu'ad ar-Raji al-wa'idu anu nganasihatan lahu ka itu Yahya bin Mu'ad lisanun ya lahu ka eta tetep ka itu Yahya bin Mu'ad lisanun arilu lisan pirojai dina roja khususon anu khususna wa kalamin sareng kalam pil ma'rifati dina ma'rifat oroja keluar itu Yahya ila Balhin ka negara Balhin wa aku mah sareng mukim Yahya teh bihadi itu Balhin mudatan dina sawaktu waraja'atul limuli deui Yahya teh ila Naisabur ka negara Naisabur wa mata teras maut Yahya teh bihadi itu Naisabur sanata samani dina tahunan ke-8 wa khumsina sareng 50 wa mi'ataini sareng 258. Kieu ngabahasakeun nya Yahya bin Mu'ad ar-Raji teh ngadawukeun meureun di dieu tuba bag ari kabagjaan eta liman pikeun jalma tarokanu ninggalkeun si iman adunya kana dunia Qobla antatruka samemeh yen ta ninggalkeun itu si jalma kana itu samemeh ninggalkeun itu dunia uka itu si jalma ya Allah. Jadi ninggalkeun harta sebelum harta ninggalkeun urang itu teh bagja we. Jadi tinggalkeun ku urang teh dunia samemeh dunia ninggalkeun urang. Aya al khairu ari kaalusan al kasiru nu loba eta liman pikeun jalma soropa anu molahkeun si iman al amwalahu kana hartana si iman fi anwa'il birri dina macam-macam kealusan qobla dihabiha samemeh leungitna itu amwal anhu itu jalma. Jadi samemeh ayeuna harta teh leungit dicokot deui ku Allah atau bahkan urang nu ninggalkeun harta maka polahkeun eta harta teh kana jalan sakira-kira ngadatangkeun kana kealusan. Memang teh urang teh wakaf heula euy. Wakaf ka pasantren, wakaf ka masjid, ngaranna teh naon? Jariah urang teh. Ulah hayu pitayun we jeung pitayun diurus teh. Wabana sareng ngabangun siman qobrohu kana kuburan siman qobla ayyan qulahu. Dina samemeh yen tahasub siman kana itu kubur. Bi an amila kawan sakita akira amal itu siman teh makana perkara pihi anu tetep di itu siman taunisun ari nang tramkeun. Ieu ku kubri dina kubur. Bagja tuba liman bana kubrohu eta teh kitu. Bagja jalma nu nyieun kuburan samemeh asup kubur. Beuh, ieu mah komo. Jadi memeh asup kubur teh urang semoga kuburan teh euy. Kalawan sakira-kira amal si jalma teh kana perkara nu sakira-kira ngabetahkeun di alam kubur. Kan kitu al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jalma cerdas anu bijaksana nyaeta jalma anu bisa anu selalu nantiasa memikirkan tuh nya anu senantiasa bisa nahan nafsuna jeung mikirkeun perkara dina sabada maut. Nah iki nyen kuburan sampai asup kubur. Wa ardo sareng ngaridokeun si iman bi robahu ka pangeran si iman bimtisali amrihi kana kalawan turut kana parentahna itu Allah wazdina bina nahihi sareng ngajauhan nu dilarang ku Allah. Tuh. Jadi ki qobla ayal qahu dina sameh yen ta ngadeus menghadap itu si iman teh ka itu Allah bil maut ku maut. Tuba liman arlo robahu qobla ayal qahu. Samemeh urang menghadap ke Allah samemeh urang nghareup ka Allah kudu bener-bener hate urang teh ridho ka Allah, maka itu termasuk jalma nu bagja di paeunang Gusti Allah. Jadi nu bagja teh hiji nu ninggalkeun harta sebelum harta meninggalkannya, dua membangun kuburan sebelum ia memasuki kuburannya, tiga membuat ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya. Itu maksudnya.
Daya nukul dilakonan kurang. Wal makulatul isruna ri makula nuka 20 an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Man sing sahajal malam yakun teu kabuktosan indahu eta tetep disiman naon sanat sunatullah. Sunat Allah aya adat tegas nama adatuhu tegas nama kebiasaan Allah. Wa sunatu rasulihi sareng sunat rasulna Allah aya sya'nihi tegasna kalakuanna itu rasul. Wa sunnatu awliyaihi sareng sunat aulia Allah. Ay amruhum tegas nama perkara itu aulia palaisa maka teu aya yadihi eta tetep dina leungeunna si iman naon syai'un hiji perkara oge ay palaisa maka teu aya lahu pikeun si iman naon syai'un hiji perkara tadu anu dihitung-hitung naon bihi kalawat itu syai'. Oh di dia dibahasakeun di dia meureun saha jalma anu henteu ngamiliki sunat Allah jeung sunat Rasul jeung sunat para wali maka eta jalma teu ngabogaan kaalusan naon-naon. Tanya teu ngabogaan kaalusan naon-naon mun teu ngabogaan sunatullah, sunat Rasul, sunat para wali. Kila diucapkeun lahu ka itu Sayyidina Ali, li Ali ka Sayyidina Ali. Ma eta naon sunatullah ya qala ma eta naon sunatullah ari salat sunat Allah qala ngadawuh Sayyidina Ali tegasna Ali kit manusir tegasna kahiji nyumputkeun rahasia. Tanya kit manusir tegasna kahiji nyumputkeun rahasia. Wa huwa sareng al-tusir eta mah perkara akhma anu nyumputkeun hukana itu masana sumanusa. Anu sakira-kira dibolekerkeun nama tak era pu ngahaja disumputkeun ku manusia eta disebut sir kitu rahasia euy. Urang mah kadang-kadang rahasia batur di umal ilmu ka dieu ka dieu. Anil hadis tina nyaritakeun indah syahsin di deukeuteun jalma. Pakit manusir maka ari nyumputkeun ayeuna rahasia eta wajib hukumna. Lamun batur geus mere rahasia ka urang berarti urang termasuk jalma nu kapercaya. Hek duli urang nyaritakeun di ka batur padahal ulah berarti urang khianat kitu teh. Wakila diucapkeun sunatur rasul ma eta naon sunatur rasul ari sunat rasul. Di dieu qala ngadawuh Sayyidina Ali al-mudaratu bainan nas nyaeta ngarayu di antara manusia. Bersikap ramah kepada sesama manusia gitu. Al-mudaratu ramah bainan nasi di antara manusia. Kama qala ba'duhum wadarihim kudu bersikap wadari kudu bersikap ramah anjeun tehum ka itu nas madamat salagi langgeng pidarihim eta tetep di daerahna itu nas wa ardi sareng kudu ngaridoan anjeun teh ka itu nas madamat salagi langgeng pi ardihim dina bumi na itu nas gitu. Bersikap ramah orang kepada sesama manusia eta teh merupakan sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kudu ngaridoan ka manusia salagi manusia aya di alam dunia gitu. Tetap jadi intina kitu tah. Wakilah sareng diucapkeun ma eta naon sunatu auliyaihi ari sunatna para wali. Kala ngadawuhkeun itu Sayyidina Ali teh ihtimalul ada ari nu disebut sunat para wali teh nyata nanggungna kana pilara iman aninasi ti manusia wa kanu sareng kaboglosan ulama min qoblina urang teh samemeh urang sadayana minal umami tina sapelina umat eta yatawasauna ngawasiatkeun ulama teh ayusi ngawasiatkeun sabadum sebagian ulama ba'don ka sebagian deui bisa lasih khisolin ku tilu pirang-pirang perkara. Tah iya. Jadi nu disebut sunatna para wali teh nyaeta sabar dalam menghadapi perlakuan anu sakira-kira teu ngeunah ti manusia. Urang sabar eta teh pada meulana
para wali, sunatna para wali pada belang gitu. Nah, saterasna di dia umat-umat ayeuna sate acan urang teh berwasiat tah. Ngawasiatkeun nu sapalina umat teh ku tilu pirang-pirang perkara. Ya takatabuna, takataba ya takatabu. Ya takatabuna sirih suratan, ta ulama teh bihaku itu salas. Aya yursilu tegasna mah ngirimkeun sabadahu ba'dum sebagian ulama alkitabata kana surat. Bitil ka salah satiku itu tilu perkara ila ba'din ka sebagian deui. Paman mangka sing saha jalma paman mangka ariman eta badalun badal min ismikana. Man sing saha jalma amilanu amal si man sayan kana hiji perkara minal amali tina pirang-pirang amal li akhiratihi pikeun akhiratna itu si man kapa maka nyukupkeun ka si man insyaallah Gusti Allah amro dinihi kana urusan agama nasiman wa dunyahu jeung urusan dunia nasiman. Aya bahwa mangka siman eta pihibdillah dina pangraksa Allah taala fi jami ahwali dina sakabeh tingkahna itu si iman. Ya Allah, jalma nu amal kerepikeun akhirat ngaji, urang teh daek ngaji daek ibadah, maka Allah bakal nyukupkeun ka eta jalma dina urusan agama jeung urusan dunia. Na ieu jaminan ti Allah ulah sieun matak nabi. Paman sing sajalma asana anu ngaluaskeun si iman sariratahu kana isi hatena si iman aya domiro qalbihi tegasna isi hatena si iman asana maka ngaluskeun saha Gusti Allah alaniyatahu kana amal dohirna itu si iman padohiru maka ari dohir eta ya dulu nuduhkeun dohir teh alal batin kana batin. Nu kadua saha jalma anu alus hatena maka Allah akan ngaluskeun kana dohirna intina mah kitu sabab dohir ngagambarkeun kana batin. Waman sing saha jalma aslahan nu ngamaslahatkeun si iman makana perkara bainahu anu tetep itu si jalma di antara si jalma wa bainallah yang antara Allah bi an amila kaul yen ta amal si iman amalan kana amal kholison anu bersih minaria itina ria wal ujbi sareng tina ujub wa tasmi'i sareng hayang kadenge ku batur aslaha maka ngaluskeun asal Gusti Allah makana perkara bainahu anu tetep itu di antarana itu si jalma wa bainan nas jeung antarana manusia. Paman mangka sing sajalma ahaba nu mika cinta ka si iman. Sallallahu taala Gusti Allah taala ahaba maka cinta ka si iman sa al khalqu makhluk. Yen katiluna kitu. Sajalma anu ikhlas amal ibadahna ka Allah, maka Allah bakal ngajamin kaalusana di antara manehanana jeung manusia. Nya aslama bainahu wa bainan nas itu. Umpama aslama bainahu wa bainallah berarti jalma alus hablum minallah na ku ayeuna amal pagawean anu ikhlas jauh tina riya ujub jeung sum'ah maka Allah bakal meresan tah hubungan antara manehanana jeung manusia. Jadi hablum minallah sing alus maka hablum minan nas engke alus. Sabab sajalma nu dipika cinta ku Allah maka bakal mika cinta ka eta jalma sakabeh makhluk. Jadi urang ayeuna sing bener-bener hablum minannas, hablum minallah, sabab hablum minallah jadi patokan urang alusna hablum minannas. Mudah-mudahan we diistiqomahkeun urang sadaya tiasa ibadah ka Allah sehingga dibereskeun urusan di antara manusia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.